mati daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu lempang urang moal diangkat jadi wali. Urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali. Sebab naon? Sebab aya ikhtiar. Satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan, guguli bedan. Non gitu ngaranna bubulik bekan. Bubulik bekan dina syariat bae. Pan urang naik tah kana hakikat teh ngalengitkeun ikhtiar. Teu bisa urang ngalengitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngalengitkeun ikhtiar. Jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu. Urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain. Urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar. Ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mah ngan teu meunang langsung notob urang ninggalkeun ikhtiar. Urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah ka bulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ge ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae. Terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ye wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ge ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu melu beas pasrahkeun ka Allah bae ye pan dari kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu. Jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu. Nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna. Nu lain hakna kudu dipiceun awal neuk miceun ikhtiar. Nafsu aya urang. Contoh nafsu dahar. Nafsu nginum, nafsu sare. Eta teh kapan kudu dibere, kudu dicumponan hakna, hak nafsu. Hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna tuh. Bikeun atil haqqa kulladzi haqqin. Bere kulladzi haqqin haqqo. Urang ieu lapar, aya hak lapar, dahar, nafsu dahar, cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna cek syariat pae. Sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta. Cek syariat heula. Cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar. Tuh, sia de. Urang hayang nginum dahaga. Lah, ulah nginum cenah eta saupa. Tuh modar sia. Ngelew bisa di dinya. Hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin lihaqo hok geura dikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna. Jadi aya dua setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan. Nginum aya hak nginum aya sesenangan. Pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana. Pamajikan aya hak pamajikan. Urang teh biologi pan urang teh atuh. Ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot. Nah eta teh ngabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang. Mantak diatur adab-adabna. Jadi lain berarti nafsu. Oh, lain. Dia kan dibunuh teu meunang, diatur nafsu teh. Nah, mantak supaya orang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah. Hiji, ulah sesenangan dina daharna, ulah enakan dina daharna. Ieu menyumponan hak dahar awak mun teu make sangu nisbat di Indonesia leuleus niatan jang ibadah pikih keneh tah. Wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah.
urangna ti Allah ku Allah ka Allah. Ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah. Kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dah. Kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen saya kira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana. Kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atulah tah ngomong. Setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang, lauk ngagerokeun urang, nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan. Lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa. Nah teh eta urang kos kikituan tak eta teh ngaranna hal. Itu jadi hal nyaritakeun hal. Berangkat urang tina dahar aya hal. Mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal. Waspul fadlah. Nu tadina mah biasa ku hari mah ku Gusti Allah. Ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa. Tina hiji makom kana makom nu lain biasa. Mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare. Terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun. Sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus. Cukup bae ngampar di handap. Mantap ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae. Keur ngaji ge hees bae kana. Nyaho tarekat nyaho ahli setan pamatu. Eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah. Isin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah ingat urang ka kuburan di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang encan boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah. Urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang deuk make sapatu deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulya. Masa DPR make baju na kos gitu, batik dong. Woi, itu pantes atuh teu make batik mah eta lah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah. Lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah. Nu mantak ai satung can bisa mah can bisa eta ngajauhan urang make samarenda. Secara lahiriah mah mantep jasa orang secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang dipakean samarenda abeh mecis sabaraya hargana baju ieu mah 100.000 aya ieu mah 200.000 beda kok beda ieu mah dipakeun ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun make nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus eta teh cek zahir kos kitu batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah kehalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang ka urang menghargai urang jadi supaya urang teh hargaan cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang semakin teu di mahal-mahal awak urang semakin deket urang jeung Gusti Allah
semakin tadi mahal-mahal semakin deket, semakin deket jasa geus teu dianggap awak urang deket jasa menumantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu meunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu meunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah khalik, masa makhluk jeung khalik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu meunang teh urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprek nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Saya sudah berjanji sehidup semati. Gomal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari dikagusi Allah kan. Eta makan kasih sarwiti tah mah kos kitu mah. Kuari dikaallahkeun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud ya lamun ku urang ndek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun tarekat bisa di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge je tarekat si kos kitu tah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang. Tak bisa tarekat bajalin Gus ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ya guari. Ah eta kos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu. Al-halu teh hal teh wal ismu teh al-wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid. Lantaran naon hesen mentak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya mah datang diangkat bae kan ku Gusti Allah. Diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali. Hese nya deuk ti mana mimitianana hese. Tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureulan nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa lain maksudnya disiksa heulana sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus. Tak eta kos kitu tah eta picedan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nyana mah teu hayangan bogana nu bagus lain deui sebab jadama pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore ieu mah pang makekeun bae tah misalna bib ka bib rozak ternyata jore ieu mah kiai pang makekeun bae abdi mah hayang bil berkah oh geus atuh
tenanyakeun sabaraha tanyakeun kumaha geus dipake berarti jauhin dirinya bahwa eta teh bagus atawa ieu mah emang aya ge nu bagus henteu naon nya teu hayang bagus teh ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab beres geus ka ditu na geus teu boga perasaan teu boga ikhtiar teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah bakos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja ieu mangamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus teretan ka luhur tangkal kalapa ieu wasa ragag bisa ieu asana ieu teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh mah kos kitu mah minimal Fortuner eta ngamulyakeun diri urang ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh ta jeung Gusti Allah jauh